Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirsa Mang Guru bade mangdongengkeun deui naraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Nyalindung Kagelung. Ieu dongeng karangan Teh Aila Kansa. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-8. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, atur punten panginten dina dongeng anu ayeuna mung sakedik kumargi naskahna neme dongkap. Ieu mah supados teu panasaran wiosnya mung sakedik oge ku Mang Guru dikeureuy. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, hujan geus mimiti ngaletikan anu nyesa tinggal sora girimis semu ngalengis ngadirincik siga anu keur ceurik parewos nadang daunan anu kabawa angin siga anu milu nalangsa. Alam milu alem bangun anu miluhan jelu ngagulidagna cai susukan ngaguruh mepeskeun simpena peuting dibarengku celuk celakna cai hujan anu nyesa maruragan siga cipanon kahanjakal. Tatangkalan anu tadi motah ayeuna geus tarungkul bangun anu peunggas pangharpan. Neng Sarah ngulisik bray panonna beunta ret kana awakna anu keur dikekepan ku Jang Aji baringan ukur disimbutan ku jaketna. Gebeug Neng Sarah ngagebeg sataker kebek. Neng Sarah ngusap banget bari istighfar. Lalaunan leungeun Jang Aji anu keur numpang dina dadana diturunkeun. Tuluy nguniang cengkat ngarawel bajuna anu masih keneh baraseuh. Anu peuting digantungkeun ku Aji dina paku rap dipake. Bari rumanggieung Neng Sarah kaluar teu neulih ka Jang Aji anu masih keneh ngagebra. Di luar poek meredong dapuguh ge tempatna sunyi jauh kapi lemburan ukur celak-celak ti kajauhan kasorot lampu ti imah warga. Neng Sarah luak liuk ngararasakeun kakeueung ras inget kana mobil anu peuting mogok teu talangke ngan bareng-beng we Neng Sarah lumpat muru kana mobilna. Bus asup tuluy ngagucrek netaterkeun mobilna. Anggar keneh teu bisa hirup. Geus kitu mangan segeruk we Neng Sarah ceurik bari nyuuh kana setir cipanonna teu kaampeuh. Parasaan anu campuh pagaliwota dina jeroun dada. Rasa hanjakal anu teu kedal kaduhung teu manggih tungtung rek nganaha-naha kasaha dapuguh rasa geus aya teu dihaja. Hapunten
diri abdi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cek Neng Sarah nyegeruk kanyanyerian. Rumasa dirina geus ngarempakan naon anu dilarang ku agama, kalemahan imana anu ngajadikeun manehna teu mampu ngajaga kahormatanana. Kuniang Neng Sarah cengkat tuluy cuput capa kana tasna, ku siwel ngaluarkeun HP, tuluy mencet nomor HP Mang Jaja nitah ngajemput manehna ka eta tempat. Tekung sisa jam, jol Mang Jaja datang mawa mobil. Sarah Guragiru turun tuluy asup kana mobil anu dibawa ku Mang Jaja. Geleyeung mobil maju. Di perjalanan Mang Jaja ngajak ngobrol sabab kareret ku juru panona. Panoneng Sarah anu beueus siga anu tas ceurik. Kok Mang Jaja tumanya. Punten Neng, dupi Neng tet ira calik dina mobil Neng anu mogok, tanya Mang Jaja. Nembe aya setengah jaman Mang, tadi mah hujaneun di bumi rerencangan, jawab Neng Sarah. Teu nyaritakeun yen manehna aya di eta tempat teh jeung Jang Aji. Oh mohon atuh, nah atuh tenelepon ka Mang ti siang keneh, pangentan ku Mang teras dijemput Neng. Mohon Mang, pan tadi mah pareum lampu, janten teu aya sinyal, jawab Neng Sarah kituna teh bari tungkul. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, ayeuna urang caritakeun kumaha kaayaan Jang Aji. Jang Aji nguniang, tuluy urat reret manehna reuwas. Neng Sarah anu keur peuting disimbutan ngagebera dina tangkeupanana. Nahabat teu nyampak digireun, ngareret kana baju Neng Sarah anu peuting dikaitkeun geus eueuh. Jang Aji nangtung, rada lungse pikiran kumalayang kahareupna. Katempoan asa bruh bereh narembongan, kahariwang geus mimiti nyaliara dina jero dadana. Inggis ku bisi, rempan kusugan, Neng Sarah ngajauhan. Jang Aji nahan napas terus ngegerentes. Neng Sarah, hapunten sakali deui hapunten. Rasanya tos kasilih ku nirca. Anjakal Neng, rupina urang kedah ngajalankeun takdir tinu Maha Kawasa. Kunaon nu jabat umi baka diri abdi, nunutur nafsu bet sulaya sareng harepan. Pasihan jalan kaluarna atuh Gusti nu agung. Kitu gerentesna hate Jang Aji, bari terus ngoloyong kaluar. Di luar kadon ngahulang da puguh peuting-peuting moal aya kendaraan umum anu liwat. Anu satuluy nama kagamang Jang Aji kana HP tuluy pesen ojek. Kung sirila jol ojek pesenan datang, telak Jang Aji naik tuluy ngabiur nuju ka imahna. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, tunda heula lalampahan Aji. Ayeuna urang caritakeun deui kumaha kaayaan Neng Sarah. Anjog kaburuan imahna jerut Neng Sarah turun, tuturubun muru ka kamar mandi. Tapi pas dina lawang dapur pasarandog jeung indungna. Ari Neng kamana heula wayah kieu karek mulang.
Jeung na deui ka mana ari si Aa? Nah teu mulang bareng geuningan. Ari Neng hujaneun di mana? Tanya Bu Ijah nanya merekpek. Neng mah hujaneun di Bumina Julio Bu. Pas bade uih mobilna mogok. Jaba pareum lampunya ngantosan hurung da bade nelepon Mang Jaja ge. Teu tiasa da teu aya sinyal. Ari si Aa mah duka ka mana da henteu sareng Bu. Tadi teh Neng mung nganter ka apotek wungkul. Tos ka ditu mah duka ka mana? Jawab Neng Sarah bari tungkul teu wasa neuteup indungna sabab geus ngabohong. Har, nya ka mana nya atuh ari si Aa Neng? Boa ngadon ngelod ka awewe. Nah henteu ditaros tadi teh bade ka mana-kamanana kitu Neng. Hapunten Bu. Puntennya Neng hoyong ibak heula ieu acuk jibreg asa kareunang. Ceuk Neng Sarah bari gura-giru ngaleos ka kamar mandi. Heuleuh mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, rupina waktosna parantos seep. Insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina Mang Guru dina waktos ayeuna mung dugi ka dieu heula. Mang Guru sija amit mungkur amit mundur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah meos.